Mitra anu mulia wilujeng tepanggang deui sareng acara matuh dongeng enteng ieu para wargi atuh dongeng anu nuju dihanca teh carios nyambung bubulna nyaeta musuh warisan. Para wargi sadaya ieu dongeng parantos dugi kanalita Citrasena sareng si Jured nuju aya di perjalanan bade nuju ka tempatna Nagasuni. Dupi Nagasuni teh akina Citrasena. Mangga urang teraskeun deui para wargi etang-etang hiburan pangbeberahmana. Pangjaya sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun mugia ieu acara tiasa digemakeun. Mangga nyangakeun. Di tengah perjalanan Citrasena aya tanyakeun ka si Jured. Atuh tuluy Citrasena nyarita. Syukur mangki geura picariteun teh kuring teh ngarasa penasaran hayang naon leuwih jero kana perkara musuh bapa jeung aki kuring. Ari ngaranna mah geus nyaho kuring ge lantaran minang disebut-sebut ku bapa dina perkara kagagahan jeung kasaktianana atawa deg pangadegna ca nyaho kuring teh. Tah kulantaran kitu kuring teh rek nanya ka Mang Jured kumaha dedeg pangadegna mah jeung naon kasaktianna teh. Jeung naon sababna pangaki Nagasuni bisa eleh ku eta manusia. Cing sugan Mang Jured nyaho terangkeun ka kuring. Lantaran kuringnya atuh ngarasa teu geunaha teh nempo aki teu boga suku jeung leungeun anu katuhu. Dari cek dongeng bapa mah aki kuring teh baheulana pangkasepna cenah malah geus kasohor pangjagona. Tapi nama ke bisa kena eleh ku batur. Mangkani musuh aki teh budak ngora cenah cek Citrasena. Ngabudalkeun sakabeh eusi hatena ka si Jured lantaran manehna dibejaan ku bapana yen si Jured teh geus loba pangalaman dina ngajawara. Atuh para mitra sadaya, barang si Jured ngadenge eta pertanyaan cakakak teh seuri. Ai sugan teh, lain kitu mang mah. Egu mamang bakal didongengkeun, tapi sanjana mamang teh boga keneh hutang ka si Supala teh. Hari buktina iya celik mang itu tembok. Bisa rumpung itu gara-gara si Supala itu. Tapi lain ku si Supala hari nudi ngakalakeun nama. Itu ku si monyet nak. Si monyet si Supala nungaran si porang. Hari perkara dadeg pangadeg nama jika nama mah sabaraha jauh jeung si Jep teh. Hari si Supala mah janggung leutik, kasep ngalempereng koneng, kumisna nyiripit, ngajepat luhureun bibir nu ipis, badak pikaresepeun. Mata cureleuk meni barasih dihias ku bulu mata nu cantik. Pokona mah lamun teu amek teh lah mata klebar nampiling teh. Sabab sanajan mangga laki ge ari kanu kasep maresep aturan Jep. Jadi lamun nampiling teh mang lebarkeun ku kasepna kitu. Tah eta perkara dadeg bangadegna. Ayeuna perkara kagagahanana jeung kasaktianana. Eta manusia nu ngaran Supala boro-boro mangkelukna dalah monyet teh gagah Jep. Hari jenis nama geus teu kudu dicaturkeun deui atuh Jep. Lantaran geus loba kanyataan. Tuang aki nyatana Nagasuni. Jalmi anu sakitu gagah teh tiasa rubuh ku si Supala mah. Atuh guru mang nu katelah sanca teu kiat ngalawan si Supala. Atuh mangnya kitu keneh teu kiat ngayonan si Supala teh. Malah mah si Supala mah tuda badog gede sarua kenyeng gulali dipulai-pilai ku Ramo. Sakitu kanyaho mang teh Jep. Eta teh sanes wartos. Nanging kasaksi kumang sorangan. Aya paribasa teu nginjem ceuli teu nyimmatan Jep. Sebab kaban mang teh kungsi tarung jeung si Supala teh. Cek si Jured. Nyaritakeun pangalamanana ka Citrasena. Citrasena meuni kerung ngadenge katerangan si Jured kitu. Sakedapan mah Citrasena teh ngan nyarita deui. Manehna jongjon bae leumpang bari mikir-mikir dina jero hatena nginaan Supala. Sanggeus rada lila kakara nyarita deui. Nuhun Mang Jured. Lamun kitu lalakonna mah kuring oge geus bisa ngagamarkeun atuh kumaha dedeg pangadegna jeung kumaha kagagahanana. Taina kuring rek nanya tina perkara si Supala, kumaha kakuatanana ayeuna? Jeung ka mana ayeuna monyetna si Supala teh nu ngaran si porang teh? Oh, perkara eta Jep. Kieu geura nya lah. Kakuatan si Supala teh ayeuna mah jigana bakal leuwih kuat tibatan baheula teh. Ari sabab ari baheula mah ngan saukur duaan jeung si roda katilu monyet. Ari ayeuna geus boga murid anu lobana puluhan jalma cenah malah mah bejana ratusan gitu. Sedengkeun si porang nurutkeun beja geus paeh alatan dipencit ku Supala. Jadi kakuatan Supala teh geus lumayan ngorotan.
lantaran lain lalawor atuh kekuatan monyet teh tak kitu Encep cek si Jured. Nyarita henteu anger sakapeung ka Citrasena nyebut Encep, sakapeung nyebut Ujang. Ari nyebut Encep pedah para mitra sadaya ka anak dunungan, ari nyebut Ujang pedah asa ka murid dur sahandapeun. Waduh, lamun kitu mah berat mulanya mang. Lantaran ari kudu ngalawanan musuh anu ratusan mah mata clear jeung sarbal gelut oge. Mangkaning boro-boro musuh ari loba mah darah-daharun ge mata kemerdekaan, mata kemerdekaan. Kitu maksudna mang. Cek Citrasena bangun anu seunggah. Rek nyang hareupan musuh, si Jured meninggal baraka taksiri barang ngadenge caritaan Citrasena. Nah, ari Ujang, betis poho mopo memeh nanggung. Ulah kitu Ujang pamali, alah. Ari calon jago mah kudu leber ku wawanen. Ulah ngeplek jawer nganar jangjang, miuni hayam kabiri kumeok memeh dipacok. Perkara musuh nu kuat jeung loba mah jeung jumlahna teu kudu dipikasieun jang. Lantaran dina perkara tarung lain ngungkul ngandalkeun tenaga jeung kagagahan, tapi bisa oge nggunakeun akal, tarekah, malah lamun perlu kumaha we carana mah tipu muslihat ge. Pokona mah tujuan utama tarung meunang kumaha we kitu tau jang. Nu mata cik emang nya ulah ngarasa sebeuh memeh dahar pamali. Biraku turunan jago rek eleh ku ata-ata. Aki Ujang teh kagagahanana wah lain beja. Malah geus saluhureun pijigana malah saluhureun. Sabab mang teh kungsinya kian ku panon mang kieu teh. Aki Ujang teh bisa teuleum dina leuwih sapoe-sapoe tinggilana. Lamun teu percaya taros ke dekat tuang rama, cek si Jured. Nyarita kituna bari nepakan dada jeung nunjuk kana panon. Padahal Citrasena mah teu nempoeun da leumpang ti heula. Si Jured ngahaja nyarita kitu sangkan Citrasena teu ponok pangharepan dina nyang hareupan musuh. Ai nya mang. Kuring ge inget ayeuna mah yen tarung teh kudu nganalkeun tanaga. Nya teu kudu nganalkeun tanaga bae sabab ngagunakeun akal oge bisa. Tarung mah lir ibarat siriung jeung tarung jeung gajah teh. Tah geuning apa keneh Ujang. Bener kitu tah. Ari disebut tarung manu mata ceuk mang oge ulah rek mopo memeh nanggung ari jadi jelema mah. Komo Ujang mah geus aya turunan ti nini akina. Malah tuang rama gagah, tuang aki sakti, tuang eyang gagahnya sakti. Jadi dina salira Ujang teh geus ngocor gede hiji jago kitu. Isaan mun nyarita teh. Tapi kudu kumaha atuh urang nicak ieu mah lantaran ieu jalan jiga loba ieu. Nu ka kenca, nu ka katuhu atawa nu lempeng. Cek Citrasena bari eureun. Lantaran para mitra aya jalan molecer manehna culang cileung nempoan jalan. Mengkol ka katuhu Ujang. Lamun geus anyog ka dieu urang bakal teres tepi ka tempat tuang aki. Sok maju deui. Tah lamun geus ngaliwatan rungkun eta bakal manggihan walungan. Tah geuning. Sora caina geus ngitik kadege ngaguru. Sok maju Jang. Uluh nyawe nya. Ieu tuh ngarah tere tepi. Cek Citrasena bari terus lempang deui. Nuutkeun para madu panduhan si Jured. Gancang si Jured ge maju tekung sililan duaan teh geus tarpi ka sisi walungan. Terus si Jured jeung Citrasena mapai-mapai sisi walungan anu caina bening ngagulidag gede naker. Sora seah munggah ngaguruh dialokan ku sora-sora sato leuweung nu baleger pisan. Salila mapai-mapai sisi walungan duanana teu nyararita deui lantaran sora kasilep ku sora cai. Duanana ngagardig lempang nuju ka beulah kidul rek ngajugjug ka guha tempat naga suni tatapak. Heuleut kira-kira setengah jam masrog si Jured jeung Citrasena anyog ka palebah hiji curug anu nang tawing. Cai anu nyurug sora meniseah sarta ragrag kana leuwih atuh meni ngaburia jiga ngagolak. Budah napating pelendung segede-gede perut budak terus noloyong bari peupus pating perepes katubruk ku baturna. Lamun terus-terusan ditutup mata lieur da puguh teu eureun-eureun. Si Jured pok nyarita ka Citrasena. Eureun Jang di dieu Jang. Lantarannya ti di tempat jalan teh ka tempat tuang aki. Yuk, urang turun ke walungan, cek si Jured. Terus ninglidkeun calana nepi ka luhureun tuur. Ari Citrasena can wah kanuturkeun ka kapok nanya ka si Jured. Nah, los-los ka dieu nya mang. Eta leuwih teh jero pisan cigana. Malah mun ti kelebek ke terus palid. Ih,
Gila kuring mana pocain ngaburial kitu ge cek Citrasena bari rada mundur ngajauhan bibir walungan anu handapna aya curug. Ujang mah geus murungkut deui wae. Ulah loba nu dipikiran jeung matak buntu kalakuan teh ayo urang turun jang. Keun mang tanggung jawab perkara kasalamatan ujang mah cek si Jured. Bari netep ka Citrasena nu keur colohok nempo cai anu buburialan. Tapi Citrasena can wa ngajawab kalah ka ngajanteng jiga nu bingung. Atuh si Jured rada keuheulin pok nyarita deui bari nyampeurkeun ka Citrasena. Yang kira aku calon jago sieun ku cai? Ya, aki ujang teh. Ya. Jeung cai mah geus sakulit sadaging, malah sanyawa dipiraku incuna kalah ka undur-unduran. Hayu turun. Cek si Jured bari gap nyekel kana leungeun Citrasena. Terus rada dibetot ka sisi walungan. Ali Citrasena eraun nepi ka ditungtun kitu mah pok manehna nyarita bari ngagiwarkeun panyekel si Jured. Ulah nuntun atuh mang lah sok aya turun. Tapi kade kuring ulah dijauhan ieu lantaran sanajan kuring calon jago ge da can jadi jago kuring mah sok mang turun ti heula. Tema Citrasena bari ngagulungkeun calana nurutan si Jured. Ujang mah teu puguh. Nu mata kumang disebut calon oge ujang teh can jago. Tapi geus lah ulah lewat ting carita nyaritakeun ngameteh tepi. Temal si Jured bari terus ngarayap turun kana gawir anu dihandapna leuwih. Ari ditukanginana Citrasena nuturkeun meni ngaleper. Sieun ti gubrus ka leuwih teu lila crub si Jured ngancrubkeun suku kana leuwih. Tuluy ngarayap lalaunan nyampeurkeun ka sisi cai anu nyurug kana cai leuwih. Kitu deui Citrasena kawanina teh geus timbul deui. Ari nempo si Jured geus ancrub mah sanggeus aya dina deukeut cai anu nyurug. Reg si Jured eureun terus ngalieuk ka Citrasena bari pok nyarita. Buru-buru urang asup ka guha jang. Mangga mang, kiantosan sekedap mang. Jawab Citrasena bari terus lempang dina cai ngadeuketan ka si Jured. Sanggeus tepi gap Citrasena nyekel kana leungeun si Jured. Ari si Jured tuluy nguliwed ka tukangin cai anu nyurug bari nuntun Citrasena. Teu lila kecebuk duanana laleumpang dina sisi leuwih satukangin cai. Kalacat duanana arunggah ka darat terus muru ka lawang guha. Sajeroning leumpang Citrasena gawenangan rarat-reret da puguh ngarasa aneh lantaran kakara harita nyaho kadinya. Tapi teu wani nyarita jiga nu ngarasa sieun. Sanggeus seseleket dina sela-sela batu nu parentul di dinya. Srog si Jured jeung Citrasena ka hiji palataran nu rada lega. Pok si Jured uluk salam ka pribumi. Punten nun. Punten nun. Punten. Cek si Jured rarat-reret. Susugana Nagasuni aya di bumi. Tapi hanya kal si Jured teh teu bisa bari ka katrok da puguh teu aya pantoan. Sedengkeun kenca jeung katuhun ngan batu jeung batu bae. Duanana narangtung nungguan jawaban ti pribumi. Tapi anu ditungguanana can aya nu datang jeung teu aya nemalan kulantaran geus teu sabar. Si Jured pupuntenan sorar tarik naker. Punten. Dan punten. Cek si Jured bari nyekelan pipina. Nurutan keadaan dan tawang di jero guha. Aya nu nemalan sora ngagerem handaruan da puguh di jero guha. Jeung memang nu nemalan teh boga sora model kitu. Ganeng semah. Pupuntenan we. Mending ngagorowo. Ganeng bari naoge. Naonan dede. Kawas di leuweung we. Sabar sagedeng semah. Cek sora Nagasuni para mitra sadaya. Cek sora Nagasuni nu harita keur aya di jero guha. Sanggeus nyarita kitu terus manehna kaluar nepungan anu anyar datang. Ari Citrasena barang ngadenge jawaban Nagasuni menimpias bakat kureuwas jeung sieun. Lantaran kakala harita manehna ngadenge sora akina di jero guha. Jabat ti kitu kaayaan Nagasuni jadi robah ti saprak suku jeung leungeun ngan tinggal hiji. Beungeut jadi kereng pikasieun. Sora ngagerem jeung heuras matak sawan kolot. Ari mata salilana caleer beureum jiga nyeri mata. Perwatakan jadi barangasan teu kaop salah saeutik. Tapi untung si Jured geus mineng papanggih jeung geus apal kana adat pangadatanana. Nu matak teu ngarasa kaget lantaran disentak.
lantaran sanajan sorak pikasinin ge tara nampiling teu puguh-puguh. Teuila getruk aya soran leumpang tapi jiga linggis anu ninggang batu. Kadenge mata keung da puguh sorak teh bulak-balik jiga ngalobaan bubuhan kaayaan sakurilingin batu malulu. Citrasena meni ngadeg-deg. Ngadenge sora nu kitu teh lantaran disangkana jin atawa siluman anu ngajujuh eta guha. Panon meni burial buntelik sarta tuur karasa linu meni asarek ngarempeyak. Getruk lol ti jero guha aya nu kaluar barang breh tetela naga suni anu suku katuhuna geus diganti ku besi sagede leung. Ngan leungeun mah buntung keneh para mitra sadaya kampretna antung-antungan. Barang naga suni nempo incuna datang pok manehna nyarita ngabagiakeun bangun anu bunga pisan. Waduh, bagea jalu, sok bawa ka jero juret. Jeung kumaha sia calager juret? Cek naga suni bari ngagupayan ka Citrasena. Sedeng panon ngaburila ka si juret, pok ka si juret ngajawab. Sumangat juragan, tuang putu tantos dibantun kalebat ku Jisim Abdi. Atuh Jisim Abdi aya berkah pangesto dina danget-danget ieu mah juragan. Jawab si juret bari neuteup ka naga suni. Tapi suku nama can waka ngalengkah jiga nu kasima, pok naga suni nyarita deui. Euy syukur euy. Sok-sok atuh bawa ka jero ta si jalu euy. Mangga juragan, ayo cep urang kalebat. Cek si juret bari gap nyekeleungeun Citrasena. Ari Citrasena teu ngajawab jiga kasima keneh. Malah kalah terus nuturkeun si juret. Nu asup ka jero guha, kitu deui naga suni harita teh asup ka jero guha. Sarta gek diuk dina batu anu ngampar sagede ranjang nomor 1. Teulila jol si juret jeung Citrasena nyampeurkeun pok naga suni nyarita. Sok dariuk ujang. Sok tong asa-asa di tempat aki ye teh. Cek naga suni bari neuteup ka incuna. Mangaki kumaha aki damang? Cek Citrasena bari solong-kolong munjungan ka naga suni. Gap ku naga suni di tampanan bari nyarita. Cager jalu, cager aki mah kumaha anu dilemur calager jalu. Sok nyarita nu gagah hari jeung incu aki malah jadi incu malah jadi incu aki kudu gagah nyarita ulah palaya-palaya kitu. Pun bapak kalina pun biang dina danget-danget ieu mah teu kirang seueus-ueus ki. Tu salajengna sumangga geura tampi salam hormat ti putu aki nu rumaos kirang hormat. Pamudi salira aki kersa ngahapunten kana samudaya kalalepatan Jisim Abdi. Cek Citrasena bari ngeluk tungkul jiga nu era nempo beungeut akina ari naga suni tersepeun boga incu model kitu. Pok naga suni nyarita tegas. Kawas nu amek nempo kalakuan incuna. Heug. Katarima pangabakti ujang ku aki. Tapi aki teu panuju lamun boga incu palaya-palaya jiga priayi. Sok cengkat singgaga. Bekah ke dada. Ulah burukut gitu. Diuk nu ajeng. Ulah ngeluk jiga buek menang mabuk. Tampo ya dada aki. Sanajan aki geus kolot. Jeung geus boga incu masih kene gagah. Sok cengkat. Tampokeun dada aki. Cek naga suni bari nepakan dadana. Sarta sorak kadenge meni buluk-beleg jiga nu keur nutu. Citrasena rada eraeun ari ngadenge caritaan naga suni kitu mah. Terus manehna cengkat nurut kana kahayang akina. Harita teh para mitra. Saterusna Citrasena nyarita deui. Supami kapala aki kitu mangga Jisim Abdi bade numutkeun kana kasauran aki. Abdi mah ngelukso teh diri disebat kirang hormat ka salira aki, kitu maksud abdi teh ki. Cek Citrasena bari neuteub seukeut ka naga suni nu keur molotot. Cakakak harita naga suni seuri meuni lelenggakan bakat ku bunga, pok naga suni nyarita deui. Teu kudu kitu kaki mah. Malah lamun ngeluk tumpul jiga sakitan sarua jeung teu hormat ka aki. Tapi lamun ujang ngadangong nemungkeun beungeut ngapeukakeun dada. Eta tandana hormat ka aki. Da kitu kayang aki syukur. Sok cicing heula di dinya. Aki rek nanya heula ka si Juret. Beung dewek meni asal loncer bakat ku mineng teuing ngaliuk nempuan kedatangan sia. Taina sia geus datang nyampeurkeun ka dewek.
cik laporkeun ka dewek geus laporan dina perkara pagawean sia nah sia teh mawa beja hade atawa goreng cek Nagasuni bari molotot ka si Jured leungeun kampret nu katuhu kekelebetan ka tebaku angin anu maksa arasup ka jero guha si Jured samemeh ngajawab nu sapeula beungut jigan hudang sare mawi kulan ji sim abdi teh ngabantuan wartos anu sae juragan sakumaha tugas ti salira juragan ku ji sim abdi parantos dijalankeun kalawan beres roes atuh salajengna si Supala musuh kabuyutan juragan teh parantos kapendak laratanana manehna teh aya ditutugan Gunung Wilis sareng parantos ngadegeun hiji paguron silat nu dingaranan Monyet Bodas muridna parantos kasaksi ku jisim abdi aya kirang langkung 100 manusia nanging salami abdi nalungtik si Supala parantos kalungita dua jal nyatana si Burik jeung si Koret manehanana dianggo namihan modal ku jisim abdi teh kitu laporan di jisim abdi teh juragan cek si Jured bari mencerong kana leungeun kampret Nagasuni anu keur ngelebet tiga leungeun bebegig barang disidik-sidik leuwih antem bet matak pating puring tak buru punuk pikeun si Jured tapi untung ngalamun henteu katutuluyan lantaran kagebah ku Nagasuni nu nyarita rada tarik naon ha teu kaharti ku dewek euy dikumahakeun si Burik jeung si Koret teh ha nah dijual ka tukang jagal ku maneh teh dipencit sok nyarita nu bener sia ulah make kecap-kecap nu bantak lieur ka dewek mah horea mikiranna hapunten atuh bumi kitu mah batak lieur menjuragan mangga ku jisim abdi bari diterangkeun saaya nun cek si Jured bari derak-dak nyaritakeun pangalamanana waktu aya di puncak Gunung Wilis caritaan teh aya bedana jeung nu dicaritakeun ka Mat Jalil sanggeus rengseng ngadadarkeun pangalamanna terus dipungkas ku nyarita kieu da kitu nu dimaksud ku jisim abdi teh juragan si Burik kali si Koret parantos paragat nyawana diala ku jisim abdi ari nu janten margi sanes bae binasa ka papada balad nanging kanggo nutupan sadaya Rusia juragan nanging saupami kalakuan jisim abdi kaetang lepat mangga dibankeun hukuman ka jisim abdi mah rumaos parantos nyanyahoanan ka salira juragan atawa parantos ngalalangkungan kana kaputusan juragan nyangakeun beheung tek-tekeun suku genteng belokeun bade disiksik dikunyit-kunyit bade dicacak di barang-barang cek paripaosna bade dihideung bade dibeureum nyangakeun ka juragan kitu tah cek si Jured bari rada dagdig hatena sok sieun Nagasuni teu panujueun kana tindakanana tapi jauh jeung sangkaan si Jured lantaran harita teh Nagasuni kalah kanya kakak seuri Jured alakuan sia teh alus pisan euy perkara korban dua siki teh jadi pasualan lantaran lain perjuangan lamun teu ngahakan korban mah memang hari ditempuh tina perkara jumlah balad mah sia teh rugi sabab ini tilu balik hiji tapi hasil nu dibawa ku sia hargana leuwih ti 2 nyawa pikeun dewek malah lamun perlu mah sia ge dikorbankeun ku dewek teh sajuret aduh ulah atuh juragan ulah abdi aduh mending keneh di pibalang mencetan abdi mah juragan sareng dikorbankeun manun cek si Jured mending merenyeng jiga rek lewe lantaran sieun maneh dikorbankeun ku Nagasuni tapi maneh teu mikir 2 kali ari ngala nyawa batur mah estu ngababarikeun pisan nganggap kana nyawa anjing pikeun si Nagasuni boro-boro manusia model sia nu taya kabecus dala si sanca murid kahiji dewek teh burung dikorbankeun demi ngabela katenangan hati dewek tapi memang kudu aya alasanna euy sabab sanajan leungeun dewek tinggal hiji jeung suku dewek tinggal sabeula ari otak dewek masih keneh waras jeung bisa keneh mikir kalian sampurna lainna dewek rek nanya ka sia Jured amanat naon anak aing ka sia cek Nagasuni nyarita sok dieling selang-seling jiga nu teu eling ngaku ka batur mah boga keneh otak anu waras jeung bisa mikir kalayan sampurna padahal mah pikiranna geus loba-robahna lamun kabeneran otakna rada tiis ngabasakeun teh sok dewe tapi lamun otakna geus panas nyebut aing
malah kabatur ge tetep ngancam kulantaran otakna geus robah. Ari si Jured bubuhan geus mineng adu hareupan jeung Nagasuni teh. Jadi teu pati soak pikeun manehna mah malah ngajawab tatagdaker. Oh maksa juragan desun. Ramana Citrasena amanat kieu juragan. Ieu si Encep ngahaja dibantun ka dieu teh ku jisim abdi kanggo nampi warisan ti juragan kitu da. Berkawis itu ieu nama nyangakeun we ka salira juragan. Margi kuramana oge parantos ditaros ka sangemanana. Samali ari garis badag nama parantos dipedar ku tuang Rama ku tuang putra oge. Atuh salajengna jisim abdi ge parantos siap kanggo nampi parentah ti juragan nun. Cek si Jured bari neuteup ka Nagasuni. Nagasuni meh rebeh liang irungna barang ngadenge ceritaan si Jured kitu. Teu lila pok Nagasuni nyarita deui. Alus euy. Ayeuna dengekeun tugas maneh saterusna. Maneh kudu nyamar jadi hiji bangsat sarta kudu maling kuda si Supala. Lantaran aing nyaho yang si Supala teh ngabogaan hiji kuda nu kacida di pikanyahna. Tapi maneh kudu usaha sate kapola sangkan aya nu mudag ka maneh. Lamun geus jauh ti tempat si Supala maneh kudu nyandiwara jeung Citrasena. Maneh kudu pura-pura teu wawuh malah kudu tarung jeung Citrasena. Sanggeus nu ngarudag ampir tepi ka maneh kudu kabur ninggalkeun kuda jeung Citrasena sarta kudu buru-buru datang deui ka dewek pikeun laporan. Ari Citrasena kudu ngaku teu wawuh jeung si Jured sarta saterusna kudu nyandiwara sangkan bisa jadi murid si Supala. Kumaha maneh ngarti Jured? Cek Nagasuni bari mencrong ka si Jured nu keur molohok bari ngabandungan caritaan Nagasuni. Sanggeus Nagasuni tamat nyarita pok si Jured ngajawab. Kahar tos juragan, janten jisim abdi sareng Cep Citrasena teh kedah nyandiwara supados Citrasena tiasa nyusup ka paguron Supala kitu tah. Gampil nu kitu mah juragan. Mangga ku jisim abdi bari dijalankeun. Sakumaha kapala juragan? Mugi juragan sing percanten ka jisim abdi, margi abdi teh tilas pamain sandiwara nun. Nanging kedah kumaha tu Cep Citrasena mugi dipaparin katerangan we ti anjeunna. Kene juragan supados anjeunna regreg kitu tah. Hahaha syukur. Syukur ari ka hati mah sia Jured. Ari tugas keur Citrasena kieu. Citrasena kudu init bareng jeung si Jured ka daerah paguron si Supala. Terus atur siasat nu saasak-asakna sarta pilih tempat nu hade pikeun tarung jeung si Jured maling kuda. Lamun anak buah si Supala geus nyusul tarung eureunkeun sarta si Jured kudu pura-pura eleh ku Citrasena. Saterusna Citrasena kudu buru-buru newa kuda gancang pasrahkeun kanu nyarusul. Tah ku jalan kitu anak-anak buah si Supala bakal ngarasa simpati ka Citrasena. Lamun geus kitu tangtu bakal gampang lamun Citrasena boga niat hayang jadi murid si Supala. Malah kudu usaha sateka pola supaya jadi murid anu panggibikanya anakku Supala. Carana Citrasena kudu taat jeung satia ka guru, kudu sing sopan, kudu nembongkeun kalakuan anu matak pikaresepeun batur, kudu bisa narik hate babaturan jeung sakabeh nu aya di eta tempat, ulah carikeun, ulah sombong, ulah nyieun kasalahan nu matak pikakeun batur. Lamun nyieun kasalahan kudu buru-buru menta dihampura, pokona mah kudu jadi jalma anu sagala alus, tapi ilmu-ilmu jeung jurus-jurus silat nu geus kapimilih ku Citrasena kudu dilaporkeun ka Aki unggal bulan. Carana kahiji kudu nyarita terus terang ka Supala yen Citrasena hayang nepungan heula indung bapa, tapi ulah nyaritakeun urang cihaur. Komo nyaritakeun indung bapa mah anak mat jalil ulah pisan. Carana nu kadua si Jured kudu ngulampreng ka ditu bari nyamar jadi tukang dagang, jadi tukang kiridit, atawa jadi tukang naon menu sakira bisa tepung jeung Citrasena. Tah sakitu kawajiban nu kudu dilaksanakeun ku Citrasena. Kumaha ngarti ujang jeung sanggup ngalaksanakeunana? Cek Nagasuni bari neuteup ka incuna nu jadi harpan manehanana. Ari Citrasena teu mikir heula jolpok we nyanggupan dahayang kapake kudu jadi Aki.
kahartos lah sareng-sangen pisan kau ngalaksanakeunna nanging giraha jisim abdi kedah mios teh cek Citrasena ayeuna mah daun teuning tur leudeng geus teh sabar hayang buru-buru init lantaran tugas anu kudu dilakonan ku manehna mah dianggap enteng. alus pisan alus. Lamun hidup wani nanyakeun iraha waktuna eta hiji tanda yen hidup geus bener-bener sanggup pikeun ngalaksanakeunana. Tapi eta pagawean teh gampang jalu. Ari sabab salila hidup jadi murid si Supala kudu nyani waranu bener-bener icip. Lantaran maksud hidup guru teh saja batiniangan ilmu pagaweruh oge pikeun nileuman kalemahan-kalemahan jeung rusiah-rusiah nu aya di paguron si Supala. Tah, lamun sakabeh kalemahan geus kanyahoan ku urang, tangtu bakal gampang pikeun ngancurkeunana. Sarta kagagahan si Supala bakal kakepeul ku Aki. Da ku jalan kitu musuh-musuh urang bakal bisa dihancurkeun kalawan enteng. Jadi tugas anu kudu dijalankeun ku hidup teh enteng-enteng bangga. Teu gampang, kudu hirup di dua alam. Kahiji kudu jadi murid nu satia, kadua kudu jadi musuh anu tangguh. Sakitu tugas-tugas anu kudu dijalankeun ku hidup. Kumaha? Cek Nagasuni bari nyerengeh seuri leutik hatena nu raheut ku Supala rada kaubaran ku kasanggupan incuna. Nagasuni geus bulu dina hatena yen rek ngawariskeun musuh ka Citrasena nu dianggap ngalalakona nu bisa ngalakonanana. Oh eta tugas ku jisim abdi teh ki nanging sok sanaos kasebat abot tetep jisim abdi hoyong terang kana waktosna. Nah kedah ayeuna teu pami keneh. Oh, nya ari hidup keukeuh jeung hayang nyaho mah. Ku Aki bakal dibejakeun. Ngan Aki derek ngaso heula sakedeung bari nginget-nginget kajadian nu geus kalibat. Ieu Nagasuni ngaso heula cenah deui nurutan atuh Mang Jaya ge ngaso baru putra ngaso. Saterusna para mitra Nagasuni nyarita deui. Tah, ieu perkara teh kumaneh kudu kaharti juret sarua sok dengekeun kuduaan. Poe ieu si juret kudu balik ka Cihaur. Ari Citrasena kudu cicing di dieu. Citrasena sanajan awakna keur mojeuna buta tulang buta daging tapi masih kena hejo, masih kena hipu jeung epes mer. Kulantaran kitu samemeh ngajalankeun pagawean ku Aki disipu heula awak Citrasena. Tapi perkara kagagahan Aki kapaksa moal waka nurunkeun ayeuna. Sabab hidup bakal narima pangajaran ti si Supala. Jadi lamun ku Aki ayeuna geus dirisian bisi goreng balukarna. Lantaran ilmu nu aya dina awak Aki kacina patukang tonggongna jeung ilmu si Supala. Lamun dina awak Aki nya si Supala teh panas, di Aki mah tiis. Lamun di si Supala kakaler, di Aki mah kakidul. Nu badak lamun di kagok-kagok matak ngabahayakeun kana awak hidup. Malah teu mustahil lamun jadi korban jiwa. Jadi ayeuna mah asal ulah hipu teuing awak hidup. Lantaran sakurang-kurangna kudu bisa nandingan tanaga kuda. Sabab dina sandiwara engke Citrasena kudu sanggup nahan kuda nu keur lumpat tarik. Lamun teu kitu anak buah si Supala moal katarik hatena. Hari lilana nyipu awak hidup cukup saminggu. Jadi idit kapaguron si Supala teh saminggu di waktuna. Tah, cigana teh seubeuh-seubeuh. Pokona mah kitu rencana Aki. Cek Nagasuni bari neuteub ka incuna. Harita teh para mitra teh seubeuh-seubeuh neuleuh beungeut Citrasena. Ari si Jured meuni ungut-ungutan ngadenge katerangan Nagasuni. Tapi teu nyarita lantaran Nagasuni keur ngobrol jeung Citrasena, malah pok Citrasena nyarita bari narik napas panjang.
Oh jantan kitu ki mangga tuh jisim abdi banggiringan we kana naon-naon kapalai salira aki. Ayeuna kedah kumaha tuh salajengna mangga geura saurkeun ki abdi parantos siap. Ayeuna tenangkeun heula pikiran hidup. Baik ulin sing jongjon sarta tempuan kaayaan ieu guha sing nepi ka apal. Biasakeun hirup di tempat nu tiis sabab di dieu beurang peuting sarua tiisna. Ari maneh Juret sungkulan jeung geura balik ka lembur sarta bejakeun sakabeh hasil babadamian dieu kamat jadil. Ayeuna Tek Nagasuni bari mureleng ka si Juret. Tapi nu dititah balik kalah can waka indit kalah pok nyarita bari neuteup ka Nagasuni. Mangga nun jisim abdi bade wangsul juragan. Nanging kumaha ke upet kedah hadir ya tenapi henteu margi da teu pugu juragan. Rek naon sia ka dieu ha? Bopona manehna maneh kudu balik deuleu. Sumuhun maksud teh kanggo mapakeun sing cep juragan. Bilih we. Ari nyari ramah keungeun di jalan maklum ngalangkungan leuweung kapan? Kitu maksud abdi teh juragan. Wah, teh kudu. Lamun kudu sagala dianteur mah atuh. Jeung dijajabkeun mah lain calon jago ngaranna ge. Malah tadi ge sakudu mah ulah bareng jeung maneh teh sia Juret. Citrasena kudu wani yang hareupan bahaya ku sorangan. Sabab lamun dianteur-anteur otakna moal mekar. Nu mata Citrasena teu kudu dipapagkeun. Manehna kudu sanggup migawe pagawean nu bahaya jeung ngabahayakeun kana dirina. Lantaran piraku manehna ge teu bisa metakeun akal ari dina diancam pati mah. Jeung geura balik disingburiteun di jalan. Mangkaning teu meunang mawa obor najan poe keur leuweung. Bahaya, cek Nagasuni pok deui nitah bali. Tapi si Juret can indit keneh kalah kapok nanya. Nang margina teu kenging nyanak obor ti juragan. Hari teu kenging mah poekeun panginten si Juret teh beunteunnya. Aduh, teuing ngan juragan teh ka abdi ka si Juret. Cek si Juret bari mageuhan tali badog. Dititah mantog desia kalah kang ajak ngobrol. Lamun siang ngagubung obor bakal disamber orai totok deuleu. Hayu nit. Mangga tu juragan? Permios juragan? Cek si Juret. Meni ngadeg-deg bakat ku sieun lantaran panon Nagasuni meni molotot ka manehna. Sanggeus pamitan terus mundur ngajauhan Nagasuni jeung Citrasena. Barang geus aya di luareun guha brus ancrub kana leuwih. Jeung waktosna kabujeng CF aduh ka dieu heula nya anjing urang teraskeun deui. Mang Jaya ngahaturkeun nuhun. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina kawilujengan. Carios nyambung judulna Musuh Warisan urang teraskeun anjing ieu dongeng karya Kiliksa. Mangga wilujeng kantun permios.